Sekolah teh anjeun kudu salat cek saha mana ayatna fungsinya ningali alun mereka salat ka urang teu kudu salat gitu rupanya sampai si Al-Fatihah gitu apal terus kurang teh wuduna gitu apal terus ada teh mau pasti aja dari ustaz anya oh aya mah salatna bela sapoe teh sakali ge cukup asal boga iman saeutik ge bakal dijahit tina nerakana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana anjeunna kalawan kudrat sareng iradatna urang sadayana masih dipasihan yuswa, kesehatan, keimanan, ketakwaan, kalaluasaan waktu sehingga orang sadayana biasa tolabul ilmi ma'rifatullah mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah tina kajian orang sadayana janten ilmu hidayah taufik sareng barokah ka orang sadayana. Sholawat sinareng salam orang limpahkeun ka junjunan orang nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mana anjeunna para sahabatna tabi'ut tabi'ina parantos berjuang negarkeun kalimatullah kalimatul haq. Urang sadayana sing berusaha samampuna saelmu urang utos terang kau ngaraih ngafontal martabat sapertos aranjeunna ku jalaran ngalaksanakeun sagala rukun farentah Allah sunnah Rasul nabihan sagala rufi laranganna bid'ahna sareng urang sadayana sing tiasa introspeksi baca diri urang masing-masing alihkeun sagala aktivitas padamelan keyakinan anu teu sesuai sareng Al-Qur'an sareng sunnah karena segala rupina anu sesuai sareng Al-Quran sareng sunnah. Dina kesempatan ayeuna bade ngajelaskeun tentang surat Al-Fatihah anu mana surat Al-Fatihah urang sadayana sok sering diaos bahkan janten rukun dina salat tapi urang sadayana introspeksi nah urang terang henteu kana naon-naon nu terkandung dina surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu hartosna alhamdu ari sadaya puji eta lillah kagungan Allah Rabbil alamin Rabb nu ngurus ngatur sadaya alam. Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Maliki anu ngarajaan, Yaumiddin dina poe pembalasan. Iyyaka mungka anjeun na'budu ibadah abdi sadaya wa iyyaka sareng mungka anjeun nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya. Ihdina mugi nuduhkeun Allah ka abdi sadaya as-sirata kana jalan al-mustaqima anu lurus. Siratal ladzina nyaeta jalana jalma-jalma an'amta anu parantos mapari nikmat anjeun alaihim kamaranehanana ghairil maghdubi sanes jalana jalma-jalma anu dibenduan alaihim alaihim kamaranehanana waladdallin sareng sanes jalana jalma-jalma anu salasa. Ya surat Al-Fatihah namina Al-Fatihah nuartosna pembukaan anu mana surat Al-Fatihah janten rukun dina salat bahkan janten sayyidu doa puncakna doa tapi puncak doa dina waktos urang salat sehingga di mana urang salat teu maca Fatihah maka eta salat henteu janten sah sakumaha anu sok ku urang kakuping dina nadoman Sunda anu sok di ngadomkeun di setiap masjid bahwa sok sering urang uping tong salat ti imah rek pribumi atana pisemah salat sorangan kitu ge lamun bener maca Fatihahna.
Dina hartos dina ieu bener nah urang sadayana anu dugikeun ka wangkid ayeuna urang sadayana sok sering maca Al-Fatihah, bahkan ku urang saking ku rukun-rukun dina salat kadang-kadang jalmi sok aya di mana makmum macakeun susuratan, di mana imam macakeun susuratan eta makmum sok maca ulang surat Al-Fatihah. Tapi nu ironis nu terjadi di mana makmum kalangkung sagala surat ti Al-Fatihah dugikeun ka susuratan anjeunna kabujeng mung ruku wungkul sok dianggap satu rakaat. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Desah salata jalmi anu teu maca surat Al-Fatihah. Dina ieu anu janten rukun dina salat urang didukung kana kahusuan salat urang kedah ngartos naon anu ku urang selalu diaos dina rakaat-rakaat salat dina surat Al-Fatihah muka hiji panginten urang kedah ngartos isi dina surat Al-Fatihah. Di dieu simkuring bade ngajelaskeun tentang makna-makna anu terkandung kajian-kajian dina surat Al-Fatihah anu insyaallah janten cahaya kanggo urang sadayana. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillah kagungan Allah. Dina hartos bahwa segala puji kagungan Allah. Urang sadayana anu sebagai makhluk hina di payunan Allah, bahkan urang sadayana teu pantes sombong ka saha wae terutami ka Allah Subhanahu wa taala. Margi Rasul sallallahu alaihi wasallam anu disebat sombong nyaeta baturul haq wa gomtunas, nolak kana hak, nolak kana Al-Qur'an, bahkan terasna nganggap sepele ka saha wae jalmi nu nyampikeun kana Al-Qur'an. Rabbil alamin, bahwa Allah teh Rabb anu ngurus ngatur sadaya alam. Pohara mahana Allah seluruh alam diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Alam nyata kehidupan manusia, kehidupan hewan-hewan, bade di langit, bade di laut, bade di jero taneuh sadayana diatur ku Allah Subhanahu wa taala kalayan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani zat anu maha welas, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha welas. Atanapi Allah Subhanahu wa taala pohara kasihna sayangna ka seluruh umat tanpa terkecuali, bade Muslim, bade Nasrani, bade Yahudi, Hindu, Buddha sadayana ku Allah Subhanahu wa taala disayangi. Namun kasihna Allah mung dipasihkeun mung ka jalmi-jalmi anu takwa hungkul. Sapertos kesenangan seluruh jalmi akan diberikan kesenangan, namun ketenangan ku Allah dipasihkeun ka jalmi-jalmi mung anu iman sareng takwa hungkul. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sing amut bahwa yang bisa menjadikan ketenangan hati mung keimanan sareng katakwaan. Maliki yaumiddin, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang merajai di hari pembalasan. Dina Maliki yaumiddin di dieu seueur umat Islam bahkan aranjeunna teu yakin bahwa engke teh hari pembalasan. Masih mayoritas umat Islam aranjeunna mengaku bahwa saatos urang maut di hari kebangkitan sanes hari pembalasan, namun seueur keneh anu meyakinkan bahwa hari pengampunan. Bahkan seueur teu saalit mayoritas jalmi anu ngayakinkeun di mana lebet ka neraka anjeunna bakal dialihkeun ka surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala diwatos engke di hari pembalasan, hartosna hari pembalasan moal tiasa ngarobih kana kedudukan urang sadayana. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Jin ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila balagum minallahi wa risalatihi wa may ya'silaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sur Allah ila balagon angin ngadugikeun minallahi ti Allah wa risalati sareng risalah Allah. Di dia di dalam kurung Allah Subhanahu wa taala nguningatkeun ka urang sadayana wa may ya'si jeung sing saha wae ya'si anu ngalanggar. Di dia Allah Subhanahu wa taala ngangge kalam teu jalmi kafir. Namun saha wae tanpa terkecuali
Allah mau ningali KTP na jalmi, mau tingali kedudukanana, jabatanana, mau kiai, ustad, saha wae bade presiden, bade MUI, bade naon wae, di mana ngalanggar aturan Allah wa rasulahu sareng aturan Rasul, fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Bahwa kamu manehna neraka jahanam khalidina langgeng pihak dina itu jahanam. Urang sing emut anu disampaikan ieu wahyu Allah. Sim kuring sekedar nyampaikan wungkul baligo ani walau ayat. Sampaikan surah Rasul kami meskipun satu ayat. Luruskan hati, sadari hati orang sadayana bahwa ieu ayat sanes saur nu nyarios. Sanes saur anu nyampaikeunana teu kenging lepat makna, tapi ieu surah Allah dina surat Jin ayat ke-23. Waman surah Rasul, surah Allah, waman jeung sing saha wae jalma yaksi nu ngalanggar Allah kana aturan Allah wa rasulahu sareng aturan Rasul, fa innalahu mangka saenyana eta tetep pikeun manehna nara jahannama neraka jahanam khalidina kekal maranehanana pihak dina jahanam abadan salalamina. Ieu ayat masih jauh langki ku urang sadayana diyakini dina padahal setiap saat urang sok maos dina setiap sholat maliki yaumidin bahwa Allah teh anu ngarajaan di hari pembalasan. Masih kena urang sadayana ngayakinkeun bahwa engke teh hari pengampunan. Hari pengampunan Allah kurdugi ka di mana waktu sakaratul maut. Segala dosa bakal diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Allah bijaksana. Kebijaksanaan Allah bahwa di dunia apapun dosa, naon wae dosana, sakumaha ageung wae dosana bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala asal tobat sataacan sakaratul maut. Ieu kebijaksanaan Allah, maka di mana engke saatos maut teras hari kebangkitan Allah parantos masihan kebijaksanaanana sakumaha wae dosa bakal dihampura. Namun sataacan sakaratul maut da engke mah hari pembalasan. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina surat Al-Jumar. Surat Al-Jumar surat ke-38 ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab summa la tunsarun. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad, ya ibadiyah hei hamba-hamba kami, allazina jalma-jalma asrofu anu geus ngaliwatan wates maranehanana ala anfusihim ka diri maranehanana sorangan. Lataknatu ulah putus asa aranjeun min rahmatillah tina rahmat Allah. Innallaha sanyana ari Allah yaghfiru bakal ngahampura Allah adunuba kana dosa jami'an tingkahna sakabehna tanpa terkecuali. Innahu sanyana Allah wa ari Allah al-ghafuru lautan panghampura ar-rahimu tur anu maha asih. Wa anibu jeung kudu tarobat aranjeun ila rabbikum ka Rabb anu ngurus ngatur aranjeun. Wa aslimu jeung kudu palasrah aranjeun lahu ka Allah min qabli ayatiakum ti samemeh datang ka aranjeun naon al azabu siksa summa latun sorun tuluy teu ditulungan aranjeun. Dina surat Al-Jumar ieu ayat ke-53 sareng 54 pohara bijaksanana Allah jelas gampil dipahami surah Allah Subhanahu wa taala moal aya dosa nu teu dihampura ku Allah. Asal surah Allah Subhanahu wa taala urangna tobat sataacan dongkap azab ka urang sadayana. Hatosna sataacan dongkap sakaratul maut ka urang sadayana. Ieu kebijaksanaan Allah. Pohara teu bijaksanana Allah Subhanahu wa taala di mana namina hari pembalasan namun masih diampuni ku Allah. Padahal Allah parantos bijaksana ka urang. Kebijaksanaan ayeuna di dunia dosa kumaha wae bakal dihapura ku Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Namun engke hari pembalasan
dengan syarat sur Allah Subhanahu wa taala taubatna sate acan dongkap sakaratul maut. Sakumaha Allah ngajelaskeun deui pendetilan tina ieu ayat surat An-Nisa ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat ke-17 sareng ayat ke-18. Innamat taubatu Allahi lil ladina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Innamat taubatu pastina ari nu disebat tobat Allah mungguh Allah lil ladzina pikeun jalma-jalma ya'maluna nu migawe maranehanana as-su'a kana kagorengan bijahalatin kalawan kabodohanana sumaya tubuna tuluy tarobat maranehanana min qarib tina waktu anu deukeut paulaika maka tuh ari itu maranehanana ya tubuh bakal narima taubat saha Allahu Allah alaihim ka maranehanana wa kana sareng kabuktosan saha Allahu Allah aliman dat nu maha uninga hakiman tur anu maha bijaksana. Walaisaitit taubatu jeung lain nu disebut tobat liladina pikeun jalma-jalma ya maluna anu migawe maranehanana as-sayyi'at kana kagorengan hatta ida hadaro sehingga di mana-mana datang ahadahum ka salah sahiji ti maranehanana naon al mautu maut qala nyarita manehna ini sanyana kuring tubtu taubat kuring al aina ayeuna wala jeung lain aladina jalma-jalma yang mutuna anu maraot maranehanana wahum jeung ari maranehanana eta kuparun aya dina kakafiran ulaika tuh ari itu maranehanana atadna geus nyiapkeun kami laum pikeun maranehanana azaban siksaan aliman anu pohara turihna. Dina ieu surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun ka urang sadayana tentang taubat anu mana di urang sadayana dilema tentang taubat aya nu nyareos kedah mumah dampal sampean Ibu Rama aya oge kedah diibakan ayeuna dina cai anu ngalir namun saur Allah sanes kitu bahwa anu disebut taubat dina surat An-Nisa ayat ke-17 nyaeta taubat liren urang sadayana kana kagorengan urang sadayana kembali di mana urang ngalaksanakeun kagorengan terus urang liren kalawan waktu anu caket di mana urang terang salah ngaliren maka sur Allah Subhanahu wa taala eta anu disebut tobat. Sanes tobat kanggo jalmi-jalmi di mana tobat geus dongkap sakaratul maut. Namun sadayana jalmi anu teu iman, anu teu takwa, sadayana ge di waktu sakaratul maut bakal tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Namun ku Allah moal ditampi tobatna anu tos dongkap sakaratul maut. Bahkan sanes anu dipangtobatankeun ku batur. Sapertos urang sok nguping kalimat-kalimat bahwa dipangmenta hampurakeun sok urang sok nguping dina sebagian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaku hadis ti Rasul gitu kan di mana aya nu nyolatkeun 40 jalmi maka anjeunna salamet tina siksaan neraka. Bahkan surah Allah Subhanahu wa taala lain ku batur atosna walal lil yamutu wa hum kuffar teu jalma nu kafir atosna kafir saur Allah moal dihampura dipangmenta hampurakeun ku batur mah nu bakal dihampura tobatnya lira, istighfarnya lira, robihnya lira ku ilmu urang masing-masing. Ku ilmu anu urang terang tina Al-Qur'an sareng sunnah nu dicontohkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun bahwa urang moal tiasa dipangmenta hampurakeun ku batur dina surat At-Taubah ayat ke-80. Surat ke-8 ayat ke-80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Istaghfir pangmenta hampurakeun anjeun lahum pikeun maranehanana aw la tastaghfir atawa
tepang mentah hampurakeun anjeun lahum pikeun maranehanana in tastagfir lamun pang mentah hampurakeun anjeun lahum pikeun maranehanana sab'ina marotan 70 kali balikan pala yaghfiro maka moal mungkin ngahampura saha Allahu Allah lahum pikeun maranehanana zalikatu itu kejadian bi anahum kusabab sanyana maranehanana kafaru kalapir maranehanana billahi ka Allah wa rasulihi jeung ka utusan Allah wallahu sareng ari Allah la yahdi teu nuduhkeun Allah al qaumal fasikin ka kaum-kaum anu farasek. Di dieu Allah Subhanahu wa taala pohara jelasna ka urang sadayana rek dipangmenta hampurakeun rek teu dipangmenta hampurakeun Allah mah moal ngahampura moal mungkin ngahampura sanajan 70 kali balikan kusabab maranehanana kafir sing emut kata kafir di dieu sanes jalmi kata kafir di dieu sur Allah Subhanahu wa taala kusabab maranehanana kafir sur Allah nu bakal ngahisab jeung ngamijan urang sing emut Allah Subhanahu wa taala sanes RT sanes RW sanes pencatat densus sanes pamimpin urang tapi nu bakal ngahisab jeung ngamijan ka urang sadayana nya eta Allah Subhanahu wa taala. Surah Allah nu dijelaskeun bahwa surah Allah saha jalma kafir di payunan Allah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surah Allah. Sanes surah simkuring nu nyarios surah Allah sing sawae jalmi nu teu make hukum Allah di depan Allah jaga dihisab ku Allah maka maranehanana kalebet di depan Allah orang-orang kafir. Maka dina ieu surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala rek dipangmenta hampurakeun rek teu dipangmenta hampurakeun Allah mah teu peryogi sogokan ti jalmi anu ku Allah bakal dihargai dosa bakal dihampura anu teu keneh putus asa di mana urang sadayana istighfar urang nyalira ka Allah Subhanahu wa taala teu dipang istighfarkeun ku batur kalayan urang sadayana enggal kembali ka jalan Allah di mana urang sadayana terang bahwa padamelan urang lepat mungguh Al-Qur'an sareng sunnah. Di dieu urang sadayana sok sering kirang yakin tentang Malik Yaumiddin bahwa di waktu engke di hari akhirat di hari pembalasan bahwa engke teh hari pembalasan yang merajaina anu bakal menguasai ka urang sadayana teu aya deui iwal ti Allah Subhanahu wa taala. Namun sababaraha hadis aya nu mutarakeun terutami dina hadis Bukhari mutarakeun bahwa di mana gaduh iman salib maka bakal dipindahkeun ka surga. Namun di dieu urang sing jeli moal mungkin seorang Imam Bukhari ngadamel sebuah hadis nu tabrakan sareng ayat Al-Qur'an tapi pohara hebatna orang-orang munafik anu ngalebetkeun ieu hadis anu janten keyakinan urang sadayana umat Islam ngayakinkeun bahwa orang Islam bakal masuk ka surga meskipun aranjeunna lebet ka neraka padahal eta keyakinan hayalan-hayalan orang Yahudi nu maranehanana ge sapertos kitu maranehanana ngayakinkeun bakal asup ka surga bakal lebet ka neraka mun sementara waktu Allah tos nguningakeun ka urang sadayana hati-hati maranehanana bakal nulis dina sebuah kitab tentang bahwa bakal dijait dina neraka Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang sadayana dina surat Al-Baqarah ayat ke-80 kehati-hatian urang sadayana tina ayat ke-88 ayat 88 ayat 78 A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyama madudat qul atakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Surah Allah Subhanahu wa taala fawailun maka ari kacilakaan lillazina pikeun jalma-jalma yaktubuna nu bakal narulis maranehanana alkitab kana sebuah kitab biaidihim kuleungeun-leungeun maranehanana summa yaquluna tuluy bakal nyararita maranehanana hada min indillah tah ieu kitab min indillah ti munggu Allah liyastaru buat ngajual belikeun maranehanana bihi kalawan itu kitab sama nang qalilan kana harga nu pohara saeutikna. Pawailun mangka ari kacilakaan lahum pikeun maranehanana
mimma tina sagala rupa perkara katabas anu geus nulis naon aidihim leungeun-leungeun maranehanana wa wailun jeung kacilakaan lahum pikeun maranehanana mimma tina sagala rupa perkara yaksibuna anu geus anu ngasab maranehanana wa qalu jeung geus nyararita maranehanana lan tamasana mualkeuna ka kami naon annaru cenah neraka illa ayyama madudat angin sababaraha poe nu ditangtukeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad atakhottum nageus nyieun aranjeun indallah di munggu Allah ahdan kana hiji perjanjian wala yukhlifa moal mungkin sulaya saha Allah ahdahu kana janjina am takuluna atawa bakal nyarita aranjeun alaloi atas nami Allah mak kana segala rupa perkara la ta'lamuna nu teu nyaraho aranjeun. Di dieu Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ka urang sadayana pohara jelasna ayat Allah dina surat Al-Baqarah ayat 78 80 surah Allah hati-hati bakal aya jalmi-jalmi anu nulis dina sebuah kitab kuleungeun-leungeun maranehanana tapi maranehanana nyebat ieu ti munggu Allah dalam tanda kutip urang sok dibungkus ti Allah nyaeta ti Rasul mangekola nabi bahkan surah Allah Subhanahu wa taala naon sina maranehanana nyarios ngayakinkeun moal mungkin asup kami kana neraka kecuali sementara waktu ieu nu janten mental urang sadayana umat Islam ngaraku sadayana nu KTP-na orang Islam pasti masuk surga lamun Islam sur Allah sanes Islam keturunan sanes Islam nanon tapi Islam benar-benar sur Allah mati Islam sebuah aturan penjalan aturan Islam nyata muslim namun di orang sanes asal KTP Islam tos ngayakinkeun bahwa dirina bakal lebet ke surga kusabab hadis-hadis seueur nu ngutarakeun bahwa gaduh iman saalit anjeunna bakal lebet ke surga padahal iman sedikit itu bahkan seueur jalmi teu ngantos iman naon iman kakara dituliskeun KTP-na Islam anjeunna iman baras tapi teu acan ngimankeun teu acan terang naon-naon nu aya dina Al-Qur'an sehingga dina ieu ayat Allah pohara jelasna ka urang nguningakeun bahwa keyakinan orang Yahudi orang Yahudi hati-hati surah Allah bakal tulis di dalam sebuah kitab eusina moal asup kami kana neraka kecuali sementara waktu. Jadi Allah sakitu jelasna nguningakeun ka urang sadayana bahwa naon anu terselubung anu terkandung dina ayat surat Al-Fatihah anu langki ku urang sadayana diyakini nyaeta tentang maliki yaumiddin bahwa surah Allah Subhanahu wa taala Allah anu merajai di hari pembalasan. Sementara waktos mung dugi kadinya insyaallah sanes waktos di jam yang sama di waktos anu sama dilajengkeun kana ayat-ayat nu salajengna insyaallah janten ilmu khusus kanggo anu nawasiakeunana insyaallah ku sadayana anu ningali sareng anu ngupingkeun janten ilmu ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sarta can ditutup bilih aya anu bade naroskeun mangga ditulis dina kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh jadi orang Islam dijahit deui teh jadi kumaha kana biasa ngadangusna asalkeun boga iman sedikit pasti masuk surga gitu. Jadi teteh kumaha eta teh upami laras anjeunna gaduh iman teras ngimankeun maka hartosna eta hadis teh sanes moal lebet ka neraka teras dijahit kana surga tapi nuju waktos ayeuna di dunia lamun gaduh iman teras dilajengkeun imanna maka akan jauh jalan pinarakaeun waktos ayeuna di dunia sanes engke tos diputuskeun lebet ka neraka teras dialihkeun ka surga mage engke mah hari pembalasan kan waktu di dunia ayeuna gaduh iman saalit maka surah Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu aminu jalma iman imankeun aranjeun benten iman sareng imankeun pami iman mah percaya upami imankeun mah yakin urang sadayana tos yakin teu acan bahwa urang sadayana di mana gaduh satu amalan laras-laras wahyu ti Allah atanapi tuturut meuning tanu disebut tuturut meuning mah eta nama iman sapertos KTP urang teu iman ditulisanana Islam tapi tak apal si Al-Fatihah ge teu apal teras urang teh wuduna ge teu apal tuturut meuning berarti nama iman tak acan ngimankeun jadi kata dasar iman teh jeung imankeun teh beda jadi kalau kata dasar iman mah percaya lamun ngimankeun mah yakin
yakin. Mata upami tos yakin moal bisa diganggu gugat, moal bisa dirobi, moal bisa dinana udah yakin bahwa aturan yang hak nu dituturkeun teh aya di Al-Qur'an. Tapi lamun nama iman mah seperti urang ayeuna aya jalmi anu nyanak bedil angin, pasti orang percaya saya sok nembak. Tapi dah pernah ningali nembakna. Matak di mana orang disimpan tomat dina mastaka orang tuh kita ditembak pasti orang sieun keuna kana sieun teu kana sasaran. Tapi lamun orang sadayana saya atas sok mawa bedil angin tuh orang ngingiring nembakna terus manehna teh bener jago yakin. Pas sasaran wae yakin dan ningali ku sorangan yakin tah yakin nangis ningali. Matak sing dituna dina mastaka oge tomat terus ditembak moal sieun da yakin. Tapi itulah iman jeung imankeun. Mun imankeun mah yakin. Jadi lamun urang sok Allah teh anjeun kudu salat. Cek saha? Mana ayatna kungsi nya ningali Allah marentah salat ka urang. Urang karek cenah. Matak kadang-kadang Korea mah teu salat. Da can ngimankeun. Tapi lamun geus ngimankeun mah geus yakin ningali ayatna. Eta namanya ngimankeun. Tapi kan urang teh model dititah salat ku ustad. Kudu salat teh cenah. Eta teh tapi urang teh salat kitu da cenah cek manehna teh kudu salat. Talam kitu teh. Kumaha teh eta teh? Eta teh kan perkara iman ka ustad. Datang ustad nu anyar geus teu kudu salat gitu kanya. Sabab iman ka ustad bisa nu teu hilang. Anu ayeuna mah teh maot ustadna ganti ustad nu anyar. Oh ayeuna mah salatna bae lah sapoe teh sakali ge cukup. Asal boga iman saeutik ge teh bakal dijahit tina nerakana. Da iman ka ustad, tapi lamun iman ka Allah mah moal. Cek Allah teh kudu salat. Anu 5 waktu meskipun keur gering, sanajan bari isyarat, da yakin ningali kana Al-Qur'an lain iman ka ustad. Ustadna teh maot, bae da iman lagi lain ka ustad, da iman lagi kana Al-Qur'an moal robi. Da imanna kana Al-Qur'an, tah eta ngimankeun. Lamun ka ustad mah kakara iman. Mata terus we kumaha ustadna hilang, robah deui. Kembali kanu hadis nu tadinya. Kan sebagian besar hadis itu perkataan Rasul bisa itu tabrakannya Al-Qur'an. Ya bertolak belakangan dengan Al-Qur'an gimana itu? Kalau hadis banyak hadis yang bertabrakan dengan Al-Qur'an. Makanya namanya hadis gitu kan. Tapi kan kalau sunnah mau mungkin. Tapi kan hadis kan sunnah gitu ya. Setiap sunnah pasti ada hadisnya. Tapi belum tentu setiap hadis jantan sunnah. Maka Rasul selalu mengingatkan kepada kita semua ayatul munafik salasun idza hadasa kadaba. Pertama, bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama yang paling bahaya Rasul idza hadasa kadaba. Dia di mana orang munafik menceritakanku bohong. Itu kan hadis menceritakan. Kalau sunnah mah pekerjaan, perbuatan Rasul, sikap Rasul itu sunnah pasti sesuai dengan Al-Qur'an. Tapi banyak Rasul hati-hati orang munafik akan menceritakan perbuatanku, sikapku, keyakinanku bohong. Jadi hadis itu idza hadasa kadaba bukan berbicara bohong tapi menceritakan Rasul hadasa. Hadis itu artinya menceritakan. Oh jadi diadakan hadis sahih, ada hadis. Makanya hadis itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis mauquf, ada hadis mursal, banyak kata-kata hadis. Makanya hadis itu bukan sunnah, tapi setiap sunnah pasti ada hadisnya. Setiap sunnah pasti ada yang menceritakan. Dari Rasul, sahabat melihat pekerjaan Rasul, lalu disampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in kepada kornin, dari kornin generasi-generasi Rasul, langsung sampai kepada kita sesuai dengan Al-Qur'an, itulah sunnah. Tapi ada hadis-hadis, banyak hadis cerita-cerita menceritakan bahwa Rasul gini, tapi mana ayat yang mendukungnya? Bahkan seperti yang tadi kata hadis akan dijahit, kata Allah khalidina fiha abada. Itu kan bertabrakan, meskipun hadis itu dilabel oleh orang sahihain, tapi kenyataannya kan berbeda dengan Al-Qur'an. Iya kan, misalkan itu kan hadis Bukhari Muslim ya. Ya. Kok bisa gitu? Iya, karena kan kita tidak bisa menyatakan, tidak bisa meyakini bahwa hadis itu Bukhari Muslim dikeluarkan oleh Bukhari sama Imam Muslim, namun ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Yeah. Karena kita tidak bisa kemana
artinya untuk mengklarifikasikan bahwa ini hadis Bukhari atau hadis Muslim, kita hanya melihat di dalam kitabnya, bukan kepada orangnya gitu kan. Maka Allah memudahkan kepada kita, seandainya ada permasalahan, fa in tanajatum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Jika ada permasalahan, kembalilah kepada Al-Qur'an. Tidak akan mungkin seorang Imam Bukhari, seorang Imam Muslim menyatakan yang bertabrakan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun kan kata tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 79, hati-hati, mereka akan menulis, mereka akan menyusup gitu kan ya. Karena sekarang mau kepada siapa kita mengklarifikasikan apakah ini benar, Bukhari mengatakan gitu atau tidak, kita tidak tahu. Kita hanya kembali kepada Allah, kepada jamin. Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada jaminan bagi hadis atau sunnah. Hanya kita mengatakan sunnah di mana sesuai dengan ayat Al-Quran. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, benar itu hadis, benar. Namun bukan sunnah. Namun jadi Quran, sunnah dan hadis itu berbeda ya? Ya berbeda, tapi sama tapi berbeda gitu kan. Artinya kayak setiap sunnah pasti ada hadisnya. Nah, tapi kalau setiap hadis, jadi inti hadis itu apa gitu? Hadis itu yang menceritakan sunnah. Nah, gitu. Oh. Jadi kan ada paribasa kalau titip cerita pasti nambah cerita itu. Kalau titip uang pasti kurang. Kalau kita titip cerita pasti nambah. Tapi kalau titip uang pasti kurang. Maka cerita mah kadang-kadang ada yang bertambah gitu aja. Ada yang bertambah, banyak yang bertambah cerita mah. Karena hadis itu menceritakan sunnah. Kadang-kadang sesuai dengan tujuan dia yang mengeluarkan hadisnya. Kalau dia ada punya sifat munafik, mungkin hadisnya menceritakan sunnah Rasul itu, mengeluarkan hadisnya mungkin ditambah atau dikurang. Tapi kan di sana ditulisnya sahih itu ya, karena yang mengatakan sahih itu manusia. Yang mengatakan sahih itu yang mengeluarkan hadisnya gitu kan ya, bukan sahih menurut Allah gitu kan ya. Karena kan kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjalankan di mana yang sesuai dengan Al-Qur'an. Karena yang bisa meluruskan hanya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kan dalam surat Al-Baqarah, ayat 41. Ayat 41 itu menurut Allah Subhanahu wa taala kan, menurut kalamullah, wa aminu, nah itu ngimankeun, a-nya panjang. Wa aminu jeung kudu ngimankeun aranjeun. Artinya meyakinkan. Harus meyakinkan. Bima kepada Al-Qur'an anjaltu yang kami turunkan. Musodikon fungsinya tingkahna menerkeun lima pikeun sagala rupa perkara ma'akum nu aya sarta aranjeun. Wala takfuru jeung ulah kalipur aranjeun, ulah mengingkari aranjeun. Wala takunu jeung ulah kabuktian aranjeun. Awala kafirin yang pertama menentang bihi terhadap Al-Qur'an. Wala tastaru sadang jeung ulah ngajual belikeun aranjeun di ayati kalawan ayat-ayat kami sama nang kolilan, kalawan harga yang murah. Wa iya dan kepada kami fatakuni, maka kalian harus takwa kepadaku, kata Allah. Maka surah Allah Subhanahu wa taala dia jelas bahwa Al-Qur'an itu fungsinya membenarkan. Apa yang jadi perguncingan, yang bisa membenarkan hanya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada yang bisa ngarobi. Tapi kan kalau hadis menurut si A sahih, si B doib, bahkan mauquf, mursal, banyak lagi kata-katanya gitu. Ya kan sunnah kan itu hadis ya. Hadis pasti ada sunnahnya. Ya, kan kita harus Quran sunnah gitu. Gimana cara meyakinkan bahwa itu sunnah gitu? Sunnah yang hadis yang sahih itu sunnah. Ya hadis yang sahih. Gimana itu cara meyakinkannya gitu? Kalau untuk meyakinkan bahwa itu sunnah, ya di mana sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Kan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 41 itu menjelaskan Allah bahwa Al-Quran itu fungsinya membenarkan. Jika ada hadis tabrakan dengan Al-Quran, kan Al-Quran yang membenarkan, bukan Quran dibenarkan oleh hadis. Saya pernah mendengar ya, hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Ya betul, hadis itu penjelasan dari Al-Quran, itu sunnah kalau hadis menjelaskan. Sekarang bagaimana dikatakan penjelasan dari Al-Quran,
ketika dalam Al-Quran holidina piha abada, Ya. dalam hadis tidak abada, kan itu Iya. bukan penjelasan, itu mah bertentangan. Jadi gitu kan. bertolak belakang. Bertolak belakang. Kalau yang disebutkan penjelasan seperti kata Allah Subhanahu wa taala aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Lalu diperjelas oleh hadis, itu disebut sunnah. Bagaimana menegakkan sholat, tata caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala warka'u ma'arukiin wasjudi ma'asajidin. Itu bagaimana praktek sujud, bagaimana praktek ruku, dan bagaimana praktek berdirinya ketika orang sholat, maka itu diperjelas oleh hadis. Itu kan namanya sunnah. itu namanya sunnah, memperjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau bertolak belakang. bukan bertolak belakang, bukan Quran udah jelas malah dirubah gitu kan. Iya. Malah dirubah gitu kan. Wah, banyak yang seperti itu, katanya Al-Quran itu mudah dipahami. Ini aja kan dalam surat Al-Baqarah ayat 41 ini jelas sekali bahwa Al-Quran fungsinya membenarkan. Jadi apapun yang tabrakan dengan Al-Quran bukan Quran yang salah, tapi Quran yang benar. Itu harus mata bahasanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aminu, harus ngimankeun, bukan imankeun, atasnya meyakinkan. Dan yakin dibuktikan dengan melihat. Kalau tidak melihat, itu mah waktu masih taklid, bukan yakin. Sedang harus gini. Melihat. Jadi harus melihat ayatnya gitu. Ya, betul. Seperti gini, lihat ayatnya. Ya, gini, lihat ayatnya. Berarti kita itu benar-benar yakin Ya. bahwa benar-benar ada perintah dan larangannya gitu. Bukan cuma mendengar. Bahkan kita kan harus yakin yang mendengar di waktu sekarang. Jangan melihat saya, jangan melihat teman saya gitu. Harus lihat ayat nih. Saya itu menyampaikan, bukan membuat keputusan, hanya menyampaikan dan memberikan penjelasan gitu kan ya. Seperti dalam ayat ini 41 surat Al-Baqarah, hanya menyampaikan. Ingatlah, Al-Quran fungsinya membenarkan, bukan dibenarkan. Justru hidup kita dibenarkan. Dapat kaul ulama, kata ulama gini. Kok Quran gini gitu kan? Ya, yang benar itu Quran, bukan ulama gitu kan. Malah kita mah, yang dimaksud Quran itu jelas gitu kan ya. Al-Quran itu di sini kan buktinya Al-Quran itu musodikon, membenarkan gitu kan ya. Bahkan Al-Quran itu membenarkan itu dengan ayat dan ayat gitu kan. Menjelaskan dari ayat ke ayat. Al-Quran itu awal udah menyampaikan kepada kita bahwa Quran itu diperjelas dengan ayat lagi. Yang tidak ada ayatnya baru diperjelas dengan tata cara yang dipraktekkan oleh Rasul. Nah, itu namanya sunnah gitu kan. Sunnah itu artinya aturan. Kadang sunnah itu langsung dalam Al-Quran, tata cara itu gitu kan. Ada juga sunnah itu yang dipraktekkan oleh Rasul, tapi tidak ada dalam Al-Quran, tapi dipraktekkan oleh Rasul. Seperti tadi yang kata-kata ruku, sujud, berdiri, harus bagaimana kita ruku, maka diperjelas oleh Rasul. Tangannya di sini, punggungnya harus lurus. Bagaimana kita sujudnya begini, itu kan penjelasan dari Rasul. Tapi kan wudhu, bagaimana kita wudhu, dijelaskan oleh Allah langsung tata cara. Namun disempurnakan oleh praktek-praktek Rasul, tata cara gerakannya. Jadi hadis itu bukan perkataan Rasul. Bukan, hadis itu yang menceritakan perkataan Rasul. Dan itu bisa benar dan tidak. Ya, itu bisa sesuai dengan Al-Quran dan bisa tidak sesuai. Kalau sunnah itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Karena Rasul yang diceritakannya. Karena kan waktu Rasul SAW berkata kan kepada umatnya kan, maka Rasul umat di waktuku akan menjadi 73 golongan. Yang akan selamat itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Lalu Siti Aisyah mengatakan apa itu sunnah? Lalu Rasul menjawabkan bahwa sunnah itu kulukul Quran, berbudi pekerti Al-Quran, atau artinya menjalankan segala rupa apa dalam Al-Quran. Karena tidak akan mungkin Rasul menjalankan atau mengatakan tidak sesuai dengan wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan Rasul bercerita atau nabi keluar dari mulutnya, cangkemnya, kecuali berdasarkan wahyu gitu. Bahkan ketika Rasul ditanya tentang apapun pertanyaan Rasul tidak akan menjawab sebelum wahyu turun gitu kan ya, sebelum wahyu turun gitu kan ya.
Banyak kan pertanyaan-pertanyaan orang yang menanyakan pada Rasul di masa Rasul itu kan ya. Seperti menanyakan Khomar bagaimana hukumnya. Rasul tidak langsung menjawab bahwa itu najis karena belum turun ayatnya. Rasul hanya menjawab bahwa itu madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu turun lagi ayat karena Rasul menyatakan sebelum wahyu turun, walaupun itu benar-benar najis, ya, Rasul belum mengatakan bahwa itu najis karena belum turun wahyunya. Kalau setelah turun wahyunya, inamal khamru wal maisir wal ansabu ridsun min amali syaitan. Rasul itu menyatakan bahwa itu hukumnya najis, ya, lebih dari haram najis itu. Tapi kan kalau kita kadang-kadang membuat hukum udah jelas malah dalam Al-Quran, kita malah membuat hukum yang baru gitu kan. Nah, itu yang harus diluruskan hati kita. Sebetulnya hati kita itu imannya kepada siapa kan? Ya, kepada Allah dan Rasul atau kepada ustadz-ustadznya. Ustadz itu tidak punya surga, ustadz itu tidak akan menghisab dan memijah. Tapi kan kita tahu dari ustadz kan? Iya betul, kita tahu semuanya dari ustadz, namun bukan ke ustadznya imannya, kepada apa yang disampaikannya. Oh, jadi setiap yang dikatakan itu harus benar-benar berdasarkan Al-Quran. Harus dengan Al-Qurannya. Ya, harus dengan Al-Qurannya. Kata-kata mutiara kan dari Rasul, undur ilama kola, wala tandur ilaman kola. Lihatlah apa yang disampaikannya. Kan bahasanya undur itu harus dilihat dengan kalau nadoro itu melihat dengan mata. Gitu. Lihat benar gak yang disampaikannya itu, benar betul-betul ada ayatnya enggak. Kalau udah ada ayatnya pasti ada sunahnya gitu kan. Hadis banyak, wah hadis berapa ribu, wah hadis banyak, tapi buat apa ketika bersinggungan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca Quran, mengkaji Al-Quran, pasti dapat sunahnya gitu kan, pasti dapat sunahnya. Ya, ketika kita membahas Al-Fatihah, kita dapat sunahnya. Apa sunahnya? Bahwa Al-Fatihah itu rukun sholat. La sholata liman lam yakro bifatihatil kitab. Tidak sempurna sholatnya yang orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sampai orang saking yakinnya tidak sah sholatnya sampai dinadomkan kan. Sholat sorangan gitu, dia lamun bener baca Fatihah. Terus ada seseorang bermakmum ke seseorang, bahwa si imam lagi baca surat, dia baca Fatihah saking harusnya. Tapi anehnya, ironisnya, ketika dia takbir lalu tidak baca surat Fatihah, masih masuk dalam satu rakaat. Itu kan aneh. Kalau di sisi lain dia meskipun imam baca surat, dia baca Fatihah, tapi di sisi lain ketika tidak terburu baca Fatihah, dia malah masuk satu rakaat. Itu ironis gitu kan. Aneh. Ya, sedangkan Al-Fatihah itu rukun dari sholat, ya, sedangkan Fatihah itu rukun dari sholat, tapi masih banyak melihat gitu kan ya, rukun bisa ditinggalkan gitu. Padahal kalau rukun ditinggalkan, sholat itu tidak sempurna, bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Kalau sah sholatnya itu karena hadas kecil dan hadas besar. Nanti selanjutnya penjelasan tentang, kayaknya udah lumayan nih Ustaz, mau udah 1 jam. Kita lanjut besok untuk penjelasan dari Mas dari Al-Fatihah kan masih banyak penjelasannya ya. Masih dari rukun sholat itu kan saya mau penasaran nih kayaknya. Ya udah, sampai sekarang aja dulu untuk saat ini. Tutup aja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.